segar panyaring cai di imah. Nya. Den itu aya si Fatih hadir. Kurang pura-pura ieu berat gitu heuh. Sok atuh. Heuh antep urang gawean ku aing. Heuh. Berat Den euy, coba kemana Den? Oh berat euy. Kernaonnya itu Mang Ubed jeung si Aden tiga nu berat kitu mawa ember cet sampeurkeun ah. Berat cobaan kemana deui? Tuh, Karena Mang Ubed Den ieu ih berat berat emang cet berat teuing cet. maling ah. Keula isi atuh. Sok lah si Aden ge hese tanu gede tanaga iman nih. Tiga nu karurang nyarap teh lah. Berat sia kurang nyatu sok cobaan kemana sih percaya mah sok. Bok anjing. Dia mah kirain. Ayo Aden anjing ngupat bae ember mantep. Awas.